Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Yeni Ayunda, abdi ti kelas 11B Farmasi. Bade ngadugikeun biantara anu jejerna mieling kamerdekaan Indonesia. Wilujeng nyakseni. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat. Sataacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi ka tiasa kempel di tempat ieu. Henteu hilap sholawat beserta salam urang curahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Henteu hilap ka kulawargina, para sahabatna sareng umatna dugi ka akhir zaman. Langkung ti payun sim kuring haturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos masihan waktos kanggo sasanggem dina acara paringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Kepala Sekolah miwah Bapak sareng Ibu Guru anu kusim kuring dipika hormat. Kitu deui sakumna rerencangan sakola sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Dinten ieu dina raraga paturai tineung, alhamdulillah urang tiasa patepung dina rarangka mieling kamerdekaan nagara urang anu ka-75. Priyogi kauninga, seueur pisan pangorbanan anu tos dipasrahkeun ku para pejuang urang kapungkur dina melaan kamerdekaan nagara Indonesia. Ku kituna urang, salaku generasi muda panerus bangsa tos sakedahna neraskeun perjuangan para pahlawan urang. Ku jalan diajar anu giat ngawujudkeun cita-cita pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia anu leuwih hade jeung kahareupna. Sajabina ti eta, seueur keneh hal-hal anu tiasa ku urang dilakukeun dina rangka ngeusi kamerdekaan ieu. Sapertos ngajauhan diri tina pangaruh narkoba, ngajauhan pergaulan bebas, ngahindarkeun tawuran, sarta seueur anu sanesna. Intina, urang sami-sami hayu babarengan ngeusian kamerdekaan ieu ku hal-hal anu positif sarta manpaat pikeun diri urang. Rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur ti sim kuring, hapunten anu kasuhun saupamina dina biantara ieu aya pisanggem anu kirang meunah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.